Ah ya tenang, aing mah loba apa mah tukang gade-gadekeun motor mah. Gadekan 3 juta mah yo. Jeung siet pego. Tayangankeun aing gadean motor nu 1,5 juta. 1,5 juta. Siap pokoknya mah koh lah. Jadi kotok deh. Geus aya meureun aing saminggu ya di luhur mah. Geus baralik meureunnya budak jalan-jalanna. Soalnya aing di luhur bae saminggu. Aduh, cara jasa aing ya ti bojong. Da kala jukut tak japarana spek ieu mah gararing jukut ge. Dek meuli jukut sintetis mah aja barep kotok. Oh duitna ieu. Aduh. Sabaran aing mah bener-bener bebeakan aing. Kantong sisa tinggal benang doang. Duh, kumanya. Beak, ya duit aing beak bersih pokoknya malah. Gara-gara tradisi tur di Karanggan mulai deui aing. Duit jadi bebeakan. Tur ka Gunung Kapur doang ya kudu biasa 10 juta ya aing. Garing pokoknya mah tas lebaran. Anu lain mah geus jalan-jalan aing mah ngadaweung keneh bae. Eta si panitiana. Ih, kalau banyar poe. Batur mah lempang lebar ka 3, aing ka saminggu deh karak rek lempang. Atuh kaburu nutup pariwisata ge. Lumayan aing ya. Menang persenan ti dulur-dulur aing, ti alo-alo aing. Aya meureun menang 12 juta mah. Kajen nu batur lempangan ge. Aing mah embung, hook duitna. Mending pake ngagade motor ku aing daripada pake jalan-jalan. Kajen lah aing mah berangkat ire bae ge. Yang penting mah aing mah naik bis. Bis geus lunas ieu, tinggal neangan jeung jajan aing mah. Tapi motor sahanya nu digadekeun. Kudu neangan boy jeung conat aing ye. Sugan nya boga channel. Lieur geus mulai lieur ya asal teu boga duit ge. Naik pokona mah ka otak yo. Jajelan ge renyai. Kudu neangan duit ya ka mana bae ge yo. Carana kumaha bae kudu jadi duit lah. Yan haruna lah nek nyam duit jeung lempang tur. Mun nyaho endek beak 10 juta ta aing tur ka Gunung Kapur. Geus teu hayang aing. Kiih mayar, ngising mayar. Di lembur aing mah kiih tinggal di kebon. Tinggal cer doang ka kebon. Ngeresik mana doang beureun digegel orai. Wah, harun ya. Boga duit 12 juta. Pakai beli motor anyar rok amat ya. Aing yang dengan gadean sebenarnya mah ieu di kamari ge. Nu murah tapi bagus. Nu kira-kira aman. Pan aing ngagade mah lumayan duit aing balik deui daripada meuli aing. Mananya? Aduh. Apa gadekeun bae we motornya? Kenal Serun? Aja lu kenaon. Ganteng jasa bae nama. Pasti mau na ieu. Iyalah ini jam litrun. Congkok minjem duit ka aing. Aing teu boga duit, minjem duit sama. Cuma minjem duit jeung naon sih? Jeung pangtur aing, boga jeung jajan. Enak ya bae. Saya nyaran duit, nyaran dia bae. Naon? Motor ini gadekeun. Boleh. Saya aya musuhna kira-kira. Gampang ini neangan. Gadekeun 3 juta mah. 7 mah gede-gede molar. 7 juta. Ih. Lebung tuh bisa sih ya. Atuh bara duit. Juta. 1 juta. Sering gopek. Gede amat komisina ngaco siapa? Atuh 1 juta mah komisi cepet. Dengekeun. Atuh eta mah tugas nu boga motor nebus mah. Henteu eta mah calo. Komisina 1 juta. Bahasa gaulna teh broker. Mesti nyaran itu musuhna. Ya tenang, aing mah loba apa mah tukang gade-gadekeun motor mah. Gadekan 3 juta mah yo. Jeung siet pego. Ih, muang pego mah. Teu hayang. Atuh bara duit. 1,5 juta lah. Komisina bara duit. Gope. Ya 1 juta. Gaji ka ajeun. Gope 1,5 juta. Ajeng nebus naon sih ya?
Ih, siapa? Atau sama urusan aing. Yang penting sih isukan jalan-jalan boga duit. Ya udah jadi. Mana nya? Kagak ada motor. Nah, kokoh tuh, kebenaran amat. Samperkan koing ah. Hei, kok ternahan sih di dia. Hei, siapa jalannya tahun ayo namanya lebaran ke mana-mana, di imah baik. Oh, amat aing make duit nah. Ayo sih diajak ngomong tanggah baik sih. Iya, jelema kalau loba duit mah. Duit di mana sih ya? Persenan dong. Ya, duit persenan dong delaga. Coba saya nginjem. Kenapa yang nginjem? Bukan surat-surat nanti nek njem duit kaing. Ayah, surat-suratnya tenang. Surat naon heula Surat vaksin. Sahanya kira-kira mata lebaran kieu anu neangan gadean. Jadi sini nginjem duit, boy. Aing aya duit mah ya 12 juta. Cuman aing embung mari nginjemkeun ka sia. Tapi sia ku aing digawekeun, daek teh kira-kira. La ilaha illallah. Kok sia mah boga duit 12 juta nginjemkeun ka aing kudu embung. Pan aing nginjem lagi kita gede palingnya 200.000. Ih, kudu ngagawekeun ka babaturan tibang kos kitu doang ge. Pugus ya daek teh ku aing digawekeun. Pancana hayang duit. Oh aing daek. Naon aing ku sendek dititah naon? Tayangankeun aing gadean motor nu 1,5 juta. Geus sakitu bae, teu leuwih teu kurang. Wih, 1,5 juta. Siap pokoknya mah koh lah. Ah, mantep bener ya aing. Kerta boga duit, ditandangan gadean motor 1,5 juta. Lumayan pan, komisina 700.000. Ngeunah bae 700.000. Aing mah ngagade 1,5 juta ge, geus embung ngaluarkeun komisi deui. Lah pusing aing. Kumaha isukan bae milik mah. Cing jalan-jalan ya. Ih, urang ada orang. Parah amat ya. Nat. Kaget orang. Di Jilena cerah bener ya. Keur bahagianya. 50-50. Ayo di tengah-tengah, boy. Wih, di mana celana kosokan gitu? Biasa. Lebaran teh kopi celana, celana rajin tidak dipakai. Enggak orang ya, pusing ya. Nan bayar dipakai. Celana lobang pakai terus orang. Si ulah ya kan aku cek di itu di atas lebaran teh sok serem siapa atas lebaran mah. Terus warpat punya ya. Si macan lempang turanat. Jangan mah boy, karena dek isukan berangkat na ya. Panitiana aneh lah. Wah rame di kidul ge mobil. Oh, saya isukan mah mobil sia doang sorangan di kidul, paling di baturan ku angkot yang ngerendingnya angkot. Ih, aing mobil lagi disumputkeun di deket jembatannya teh, anak mah ka ditu. Sorangan doang mah. Masih tur ka mana boy kamari boy? Tur ka Gunung Kapur aing. Lah beak mahal jasa aing mah beak 10 juta. Ih, parah aing mah. Buset, wah gede amat ka Gunung Kapur doang, mana biar 10 juta. Jajan non bas ya, buset. Beli emas baru di itu lagi. Boy, itu ngomong mesti izin. Ngegandoin gitu susu. Non behang non tau. Pakai behang tuh di bulan gitu. Sianya lo bae aing mah. Corat ke bawah amat sih bonang tuh sih. Boy, saya buka sisa duit tuh matas tur. Soalnya isu anak berangkat ya. Oh, jeung jajana ini ditu. Ih, pugunan aing teh boga duit. Ya aing dibere job ku kokoh ya, tanyangan gadean motor nu 1,5 juta. Pas. Aing musuhna. Motor Harun. Dik digade boy. Ah, pas jasa ya. Lumayan pan kabagian 700.000. Geus atuh, geura telepon itu ka ditu Haruna, aing nelpon kokohna. Kayak nelpon boy, Haruna yo. Telepon. Anat, Run, ayo yo musuhna yo. ayah musuhna. Saya di mana? Ka dia sia, ka Amben Bedug. Amin bedug. Deket jurang. Oke. Oh, yang kadinya. Ya. Alhamdulillah, kayak akhirnya menjadi motor ya. Ko, di mana sih ya? Ka dieu ya. Aya motor ya anu deuk digadekeun. Aing di dieu di bangku bedug, ka dieu sia. Ya, di daguan koeng aya. Depan itu budakna. Yo, motor
boy. Oh iya motorna. Oh. Mana motornya, Boy? Tah, iya cenah ya cek conat motoran gadekeun. Oh iya. Iya. Anggeus ya naik ke pacingana tah. Atuh enggak 1,5 mah main kerleangan ieu. Pas bener amatnya. Geus ka dieu tuh geus tibang kita ditibang. Kemana? Komisi lah komisi. Komisi utusannya nah ih. Ih, pan. Paling tadi ngomongnya kita terima beres. Mau agak ada be intina mah. Komisi aing mana aing? Komisi aing. Ayo ente ya komisi sama aing Ih, nyana 700 janji ka aing. Eta komisi. Komisi 700 mesasnya lah. Ya iya gope. 700 ya marting mah. 700 kan dia. Coba minta ke aku kata mah. Ai, embung aing ah. Ya 700 tah. Ya aing 700. Tapi kan nyata aing 700. Aing 700. Nah, nya dia nya. Deal. Oh. Deal naon ya budak aing. Masa aing boga motor ka bagian cepet. Ayo, sesi ya. Talo edan.